ولا سبب ولكن إذا ضاقت. Ya, inilah salah satu kebahagiaan kita semua. Kedatangan beliau dari kota Bandung sengaja diulang kukursana Sohibul Bait Bapak Haji Nurjan sekeluarga. Ya, mudah-mudahan Haji depan kesehatan, walafiat, oge tausian akan sadayana, urang kenging ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dengan segala hormat kepadanya, al waktu wal makan, tafadhol. Tolong kamera, ya jangan blitnya dimatiin, tolong blit kamera itu dimatiin. Bu, neng kamera blitnya dimatiin, tolong dimatiin. Serangkan dia selalu blit blit kamera dimatiin semua ya, tolong kerjasamanya tolong. Mohon maaf Ustaz ya, ini keterteraman. Blitnya semua dimatiin kalau mau kamera ke sini. Ya, terima kasih. Mic-nya jelek itu, yang itu mic-nya jelek. Amanat Bapak Kapolsek, jalan supados dibuka, bilih aya kendaraan anu ngalangkung, wirehing urang dina ieu pangaosan, moga-moga henteu ngaganggu kanu sanesna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nukelar jadi cimata nyamangsa neratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulan nyontok Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui. Siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeung. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa ngadah musibah ku kecap sadrah mewaham dalem. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebatna ingetan lalakon bangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, ketua pondok pesantren miwah santri nu sim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur ti kawit camat kades kadus RW RT BPD lebetur LPMD. Bapak Kapolsek, Bapak TNI anu sami kusim kuring dipihormat, ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun bapa meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, lamun nu dagang pasti hayang untung, anu tani pasti hayang hasil. Tahari ibu bapa pangaosan hayang naon? Habis hayang pangih jeung urang. Pecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Pulpen wae dibeuli teh keur nulis. Urang geus boga ilmu, eta ilmu keur naon da teu saeutik jelema baroga ilmu tapi ngadon sombong ku kailmuanana. Nah kudu kitu jelema geus boga ilmu. Sabab nu ngaran ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu
geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kenyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud da ditempotin ge cepna babeureuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning itu yatim diantep fakir miskin diantep masjid diantep mana atuh dalil sedekah teh dina gawe lain biwir. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning sakapeung mah ustad jeung ustad ge pasea wae. Ibu ge nyararaho ilmu kasalaki kudu hormat geuning duit leutik mah jadi. Berarti lain urang nu teu boga ilmu ngan eta ilmu can jadi cahaya keur awak urang matak judulna boro-boro mah ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Matak jalma nu bakal menang cahaya tina ilmu jawabanana hiji saha jelema nu alus hate qalbun salimun hate anu mawa kana kasalametan tah eta oncorna ilmu. Jalma boga ilmu alus hate bakal tawado jalma bodoh alus hate bakal alewo jalma beunghar alus hate bakal bager jelema sangsara alus hate bakal sabar tuh ku alus hate geuning ibadah teh. Ayeuna ieu ibadah teuing ieu lamun riungan ieu pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal lahir akhlak alus. Pangaosan alus hate kotor isuk ge bakal datang kakotoran minimal nu hajat diomongkeun. Ku teu hakaneun acan. Kunaon sababna ari riungan alus kan hate nu kotor mata hasilna teh jadi kotor. Salat alus bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal lahir akhlak alus. Salat alus hate kotor iya salat ngan teu saeutik bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Weh. Batak hakikat manusia gumantung hate. Bener. Tahajud alus naon hasil tina tahajud somong gitu. Nepi ka dibeja-beja deuk tahajud ge OTW tahajud. Bubar tahajud isuk heueuyan hayang ditanya jiga nu tunuh tahajud atuh nah tina tahajud jadi ria. Allah teh ngaleungitkeun pahala ibadah keur hiji jelema saha nu bijil kasombongan tina dirina anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak jelema beunghar alus hate tara hayang pamer tara boga kongkorong disumputkeun geulang ge teu hayang katempo ieu mah pan kongkorong leumpang dongko boga geulang ti dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu setruk hayu urang pangaosan nanaonan harta dikitu-kitu mah panas jelema nu sangsara padahal tugasna harta pek pake ibadah ku cara sodakohkeun infakkeun ka saha ka jelema nu sangsara moal aya yatim nu teu katulungan moal aya nu susah nu teu katalang moal aya jelema nu teu boga imah teu kapangomeankeun lamun jelema sadar kana katangtuan. Weh mata hirup naon make jeung kudu legeg cobaan geura naon nu kudu dipikalegeg hirup urang naon nu kudu dipikalegeg urang teh naon nu kudu dipika sombong ti tina awak urang teh naon ibu geulis anger 30 ka handap 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis mana bukti ieu mana geulis teh harta anger geus maot mah teu milu-milu acan pangkat anger keuna ku pensiun naon sebenarnya nu kudu ku urang dipake alat kasombongan naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon alasan urang kudu ngewa ka sasama naon alasan urang kudu geuleuh ka batur sabenerna jelema nu sok geuleuh ka batur aya hate nu panas ku milik batur. Weh da tanpa panas memual amek mual batur maju milu atoh pan ku panas teh batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli sawah diabet batur meuli pila si eta ngadon muntaber sakedeung deui batur meuli mobil 2 paeh ieu panas teh ngaruksak awak sorangan sebenarnya mah matak jelema nu hade hate moal panas ku milik batur sadar jelema mah samilikna sarizkina pindahkeun badak hirup ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream nama gejeng hoream sok sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean mah sorangan batur
Apan Ustad mah diberi tugas nage ku Allah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung Ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cek batur Ustad penta jamna dibikeun moal. Kata ibu teh suudon. Jadi geuning urang teh acan jauh keneh Pak kana level eta teh. Warasatul anbiya pewaris para nabi. Pan urang mah tahajud mumul duha teu pati kana Quran hese bisa ka masjid jarang langka. Ku batur disebut Ustad teu kudu legek da pagawean. Bener. Emutan gerasa. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat? Ka pejabat teh tong legek-legek deui. Nah, cara di pejabat teh karena dicoblos ku rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Naon alasan pejabat bakejeng legek ka rakyat? Eureun rakyat tong nyoblos moal jadi naon-naon mata ka para pejabat sing nyaraah atuh oi ka rakyat. Tanpa rakyat moal pernah jadi pejabat, Pak. Jaradi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucungu. Matak cing atuh rakyat teh sing dipikannya rakyat teh kudu dituntun, rakyat teh kudu disejahterakeun. Ulah maranehanana batuk saeutik leos ka Eropa, rakyat mah ka puskesmas geus bika bengek hara rese. Ya Allah, pokona ceramah kieu mah biheung diulem deui bahaya. Nah, da teu hayang-hayangan diulem lagi. Naon hakikatna urang disebut batur teu kudu bangga ku panyebut. Otak bege kuring lempang ka dieu kuat aduh asa muringkah. Nah disebut al-mukarram yang mulia. Yang mulia nana gerhana wow cing mah nya aya yang mulia salat subuh sakabeurang. Eta mah sakadar sesebutan mata hirup manusia tong legek ku panyebut batur. Allah moal waka ngasupkeun ka surga jelema pinter maca Quran ngaji kana hadis ceramah alus can waka bisa ka surga lamun tina ceramahna hanya sebatas hayang disebut ahli ceramah. Jalma sahid maut sahid cantang tuh bakal asup ka surga lamun tina sahid hanya sebatas hayang disebut pahlawan. Ieu ge ibu pangaosan ka dieu cantang tuh bakal ka surga lamun pengajian hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos. Pan eta teh panyakit sararea. Batur mah isuk teh ka sawah ieu mah heuai di jalan. Ditanya kumaon jeung nu tunuh ngaos rungi jeung nana gerhana. Mun asar ribuh di beja-beja ka batur. Cukup Allah nu nganilai awak urang. Matak jawaban hate nu alus innallaha ma'ana saestuna Allah teh barang jeung urang. Tah kuring 40 tahun teh Pak hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Da rata-ratana urang mah hirup teh jeung nafsu wae. Ibu rumah tangga lamun bareng jeung Allah moal pernah cerai, moal pernah budak jadi korban. Da ayana cerai jeung budak jadi korban teh ku adat ibu teh. Amak kasalaki jeung jipelendung si bagong. Kan salaki teh nah disebut bagong, kumaha cek salaki maneh nyebut bagong berarti aing sapepeting hees jeung bikangna. Cek anak maneh bagong, bapak bagong, ari ujang anak begu meureun sajang. Rag-rag talak budak korban kakara ya Allah. Nah Allah teh dituding wae. Lain Allah nafsu ibu. Coba lamun hirup bareng jeung Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon bakal tenang lamun hate eling ka Allah. Amak kasalaki wirid. Amak kasalaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh yasin. Salaki nangkep gebrok 1,5 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim. Duit menang budak teu korban rumah tangga awet lamun hirup bareng jeung Allah. Ieu pengajian nah jeung Allah can percaya. Nah ieu pengajian ribuan jamaah nepi ka halangan jalan jeung Allah can percaya. Isuk ayakeun deui pengajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah jiga ayeuna. Berarti sadar ayeuna pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema anu na TikTok. Bangga gara araraku mana Allahna. Karena gerhana ceramah na jeung Allah tong ka percaya. Tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Geus udon deui.
lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata kuring hayang panggih mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana. Lamun hirup bareng jeung Allah teu aya deui sifat nu alus iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah, teu aya keputusan anu terbaik iwal ti keputusan Allah. Matak manusia bakal narima karena perkara nu geus dibikeun ku Allah. Ieu mah pan halis geus alus kerok ganti ku patrot balik ti dieu pasea naha leungit hiji ta eta teh teu narima kana kakawasaan Allah. Bulu panon geus hade samung lali dapun mari pangawasan atuh nempuk kuring teh kiceup balik ti dieu angin datang nilep duanana ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon geus cing Allah teh ulah dituding wae atuh. Eueuh keputusan terbaik iwa keputusan Allah asli. Eueuh keputusan terbaik iwa keputusan Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot geus tarima nama jeung tarima. Eueuh keputusan terbaik iwa keputusan Allah. Nu kasep bari beunghar hiji ibu bakal begang, kadua galak timuru, HP-na dipariksa, balik telat dicarekan, naha sieun dipaok batur nya kasep nya beunghar. Coba nu petot deuk balik heug teu kajeun. Dina WA aya sayang-sayangan ngaru ditawaran juga sia jeung itu kawin. Urang mah geus bosen ka maneh teh. Kunaon? Ku petot, Pak. Jelema sangsara untung, jelema beunghar rugi. Nah, jelema beunghar rugi, engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon. Lamun si miskin teu katulungan, si yatim teu kabela, naon manfaatna harta lamun di dunya teu kaala manfaat ku sasama hirup. Coba nu beunghar, coba nu miskin mah teu kudu zakat, teu kudu sedekah, naha teu gablek. Jadi malaikat nggananya di mana harta dipake naon? Sega gue teu boga. Tah matak lamun di dieu aya jelema beunghar, pedit kumet ka jelema nu sangsara, sadar hirup teh butuh ku batur. Bener? Wal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mah jasana gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana nyolatan, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin matak lamun di dieu dina riungan ieu jelema beunghar pedit ka nu miskin, kali-kali nu miskin dendam sautik maot si eta pikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Allah atuh nguburkeun antap jam 8 penting cenah acolok-acolokan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Komo Islam jeung Islam, naon alasan urang kudu goreng ka Islam deui? Mun Islam jeung Islam pasea lain Kristen anu ruksak, lain Hindu anu ruksak, lain Buddha anu ruksak. Mun Islam jeung Islam pasea, Islam keneh anu ruksak. Bener. Panga emuta. Batak hirup memboga kahayang, pan ibu hayang hirup. Ari ibu hirup di alam dunia hayang naon? Hayang salamet dunia akhirat gitu. Lamun hayang salamet dunia akhirat, tah ayeuna salametkeun awak ibu panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, malengkah tong kana salah, hate sing bersih teu boleh narima kana kamajuan batur. Salamet dunia pasti salamet akhirat. Ari ongkoh hayang salamet dunia akhirat, ai panon popolotot kana gosip beuki, batur nyeun salah diomongkeun, malengkah kana salah, hate panasan, boro-boro di akhirat di dunia ge dicabok batur. Bener ya? Matak salamet dunia akhirat teh jawabanana ayeuna di dunia engke malain nyieun kasalametan tapi buruhan nyieun kasalametan. Bener. Ieu batur salah omongkeun kos nu manehna teu boga salah wae. Ngaranna ge jelema bener salah mah pada boga, alus goreng pada boga, daek kedua ge pada boga, apan bapak ge daek ka masjid teh karek ayeuna. Coba baheula. Ibu ge di jarilbab teh karek ayeuna coba kapungkur. Matak entong ngukur kesalahan batur, urang teh baroga kasalahan ngan urang mah hirup teh palsu. Tah nana gerhana ibu ngupingkeun ceramah, ieu teh ceramah palsu. Kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Jika nu nya ceramahna mah buktikeun kudu hajat. Hade teh kitu ceramah teh ka harti, ayeuna mah geus amplop moal dibikeun. Terus urang bagikeun ka yatim jeung miskin, kumaha cukuring tong kitu. Ilmu dibawa kana gawe, Pak.
bener nya matak nu ngaran ilmu teh gawe atuh. Lamun Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih gawe urang nyaahan asihan dedehan. Lamun Allah boga sifat Al Kudus Maha Suci bersihkeun eusi hate tong tudang tuding tong geuleuh ka batur tong rujit ka batur tong cuak ka batur tong ewa kana kasalahan batur. Proses hirup manusia jelema teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna bener bisa jadi isuk salah, ayeuna salah isuk bisa jadi bener. Bener jelema bener ngaku bener mah sombong, mun jelema salah ngaku salah bener. Tuh hirup mah teu cicing dina hiji darajat Pak. Nah nagarana ge ayeuna can di kopiah tenang kayak geus daekeun mah tingali nu 1 meter dipake. Apan bapak ge baheula tara ka masjid geuning ayeuna daek saha nu nitah eueuh hideng we sorangan tuh. Ibu baheula di jarilbab dah henteu geuning ayeuna daek saha nu nitah tuh. Waktu segala-galanya nu ngajawab mah bener. Matak tong repot ku kasalahan batur waktu bener mah teu kudu ku urang dititah balik sorangan. Well mangga geratanya karena diri masing-masing situ percaya. Matak hakikat hirup teh boga kahayang. Ieu nu rumah tangga boga kahayang. Hayang naon? Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tadi kupun lanceuk di aos Qur'ana ternyata rumah tangga teh hayang sakinah mawadah warahmah. Ari hayang teh butuh jawaban gede ka hayang teh dijawab itu ngawadul. Mun bapak hayang beunghar jawabanana getol usaha. Mun ibu hayang pinter jawabanana leukeun diajar. Ieu mah pinter hayang pangajian hanteu boloho kaituna teh. Beunghar hayang ai isuk-isuk moyan jeung moyan nyaho hayam hampura lamun teu beunghar eta mah ngaranna tamani ngalamun jadi jelema beunghar. Matak lamun hirup boga kahayang di rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah kudu dijawab. Naon jawabanana? Hiji rumah tangga ulah karena geulis mah relatif. 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumeulis 2 cumentil 3 bakusut 4 awut-awutan boga budak 5 pudegdeg awak kabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan salaki teh nalakop kana tabang da kaseredkeun. Sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh init ka kantor desa senam 2 tahun eta nu sok senam 2 tahun lain langsing kalah ke beuki member. Naha beres senam goyobot comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki ngabegungan mikiran hutang urut goyobot. Matak cek kuring mah enggeus tarimakeun ibu genut bae. Ya mah selfie Pak Ustaz ngan hayang nyangeyeng. Cing teh naha ngarah ka tempo langsing di tempat ibu heukeul. Enggeus tarima kulit hidung geus antep. Ieu mah meuli skincare beungeut bodas punuk renge. Plus rumah tangga skincare ka bedag dengan sangu henteu. Akhirna teh beungeut bodas awak bugung. Manggeus geus boga salaki mah geus. Matak nu ngaran kahirupan manusia teh judulna narimakeun. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Ulah karena geulis mah relatif. Buk hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini biak huntu seuri da muringkap. Matak nu ngaran hirup, pergunakan waktu muda sebelum datangna tua. Ulah karena geulis. Kedua ulah karena harta. Naon harta? Gedong sigrong, mobil mewah sama lega. Nah kadang-kadang kajongjonan hirup mebenang kene ku nu sangsara Pak. Nu sangsara mah ku bangsa teu sieun. Nah eueuh paokeun. Coba nu beunghar ngadeg-deg aya bangsa teh. Nah loba duit paokeun. Lamun aya rona nu beunghar mah atoh nu miskin mereka aya nu ngarona deuk eueuh sabodo. Malah anu miskin mah jeung bangsa teh badami bisi mane rek maok tuh aya coet. Saking tuh keteu-teu miskin ngarokok kalempung teu sieunan ku paru-paru. Coba nu beunghar areureun ngarokok da sieun paru-paru. Miskin mah eueuh panyakit cikungunya reungit teu kege ditiup ku bako. Pae. Mana nu leuwih jongjon Pak?
cek saha beunghar mawa kajongjonan loba duit loba bobutuh duit pangabutuh bapak hajat loba duitna loba nah teu berag penting ieu juga loba bayareunana coba ieu jamaah da ketemu teu boga duit tapi jarongjon naon nu kudu dibayar tinggal lalajo dangdut tinggal sumping bener jadi loba duit loba bobutuh duit kabutuh sabenerna mah hirup matalung teu boga duit pangabutuh jongjon daripada loba duit loba bobutuh ukur ngitung duit sedengkeun pangabutuh geus nutur-nutur jangar kana sirah imah hiji hayang dua mobil hiji hayang dua imahna dua mobilna dua ngan BPKB na dikabangkeun mobil dua sirah botak coba nu miskin aya kahayang borok-borok bener batak hirup teh judulna teh narimakeun teu kudu panas ku batur lain karena harta naon atuh rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan rumah tangga lamun duanana surti ngartina agama nyaho kewajiban salaki nyaho kewajiban pamajikan maka tugas lalaki adalah ngawur lahir ngawur batin ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama lahir imah pageuh baju teuh dahar seubeuh mah gra masak tapasakeunana mah gra nyangu yeuh beasna mah dangdan yeuh alatna mah gra balanja tah artosna jongjon teu Bu jongjon tuh bari ngararet ka bapak-bapak kadarengeh teu cer kitu hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mata lalaki teh kudu weweg kudu daweg gede kadaek usaha naha aya pamajikan nu kudu diusahakeun sabab modal rumah tangga lain sakadar cinta anger beas pasangsara ulah jiga barudak ayeuna yang penting cinta deh Gerak kadar isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Ih makasih ya, kamu perhatian sama aku. Kirim beas, udin lain gitu. Peting-peting lupa nanya, kamu udah tidur belum? Cek urang mata ngajawab berarti acan. Nah cinta jadi boloho, kulo bata tanya siapa? Yenit-yenitan mau motor butut beberek-bekan, mogok dorong kuduaan, cur hujan nyebutna iin diaan. Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut, dijejak motor lagi ganti cek aing ogiat lah. Cinta teh anger Pak, butuh mitoha nyaah kami nantu lamun teu usaha minantu nyaah mitoha jarak 2 minggu geus 7 tahun ka ditu teu usaha mah jengkel we komo da ieu teh Cianjur nyeniran ka hayam kur tetetet bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu isukna teh hayam teu leungit dicekekan ku minantuna anger ieu teh budak batur anu kudu dibahagiakeun saperti ngabahagiakeun indung bapak ka anakna heuh lalaki nu alus teh mere nafaqoh lahir kunaon eta lahir dunya imah pageuh baju teu dahar seubeuh raos hiji ngan tugas ibu sanggeus kitu salaki genahkeun hate salaki lain loba kieu wae atuh ieu mah bere duit leutik deng neng kana naon kieu we jeung kieu na teh sieun ibu engke maot hese nilep pan maot teh di dieu ku sabab belum barang pentah bener kieu sia teh mah untung palebeh di dieu pinter nyokot 1000 teuneun dina leungeunna jug nilep sorangan ulah loba kieu ka salaki teh da salaki ge bakal mere bakal tanggung jawab ngan syaratna ibu genahkeun hate salaki salaki balik di sawah rengkuh ibu teh lain ngador wae atuh bapana geuning sumping sun tangan ka salaki gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiis geun bae teh make gula dikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata sanajan teu make gula tapi cai amis nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salaki geus kitu tungtun ka cai bapak beli bade ibak yeuh anukna yeuh odolna yeuh sabuna cenah mani beres mani siapkeun sarung koko jeung kopiah dek wul kebutkeun sajadah salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki pok ibu ngomong bapana hampura jisim abdi ti baheula nepi ka ayeuna can bisa jugemakeun anu jadi salaki hapunten puputan kemang kedaton buah kolbu cemceman jiwa akang teh hormatkeun abdi tempo pa ibu-ibu ngadon kieu nah da di tempat-tempat nu kitu ka salaki atuh da komo belah dinya mah eueuh pisan dan nu aya ge salaki datang juk kieu menang duit teu
genahkeun hate salaki. Bener? Tugas ibu teh ka salaki teh ngagenahkeun hate salaki. Salaki ge mere rasiko lahir batin, ibu genahkeun hate salaki batin agama mata kudu atoh. Lamun aya salaki isuk-isuk sun kening ka ibu 4:30 mah cek ibu teh aa naon gerana tepan subuh sujud syukur geus jarang lalaki nu kitu ayeuna. Tuh tara aja. Hari ibu jadi curhat di dieu. Mama gerana tepan subuh genah di dunia babarengan, di akhirat hayang bareng, di dunia bareng segala bareng genah, di akhirat kepek bareng na ibadah ngarah babarengan di dunia nepi ka akhirat. Sun kening ke subuh cobaan ku bapak grasok ge palebat disun teh kumaha cek ibu so ustad teuing lah moal teu kitu urang mah Pak. Pangkat Nabi wae ngajarkeun ka Siti Khadijah, pernah Nabi adan gigireun Siti Khadijah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Siti Khadijah, ya Rasul adan nya hayu aturang salat, hayu. Nabi nyontohan ka pamajikan, tak engke bapak sok subuh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngan ieu tah mau tujuh jeding-jeding masjid aya adan di dieu. Jadi nyontohan pamajikan urang mah rada hese eta. Pernah ibu dipangadankeun ku salaki. Akan bae. Kamari mah ceramah tadi Sukabumi, teh dieu ka ditu. Cing teh Pak pernah mangadankeun ka pamajikan, abdi iraha basa pamajikan maut. Rajeun daek adan nungguan pamajikan maut. Padahal lahir ku dunia, batin ku agama. Kudu atoh lamun aya salaki ngahudangkeun ibu di titah salat subuh. Mah ka dieu tos magrib teh urang shalawatan jeung bapak. Kudu atoh. Mah ka dia urang yasinan jeung bapak kudu atoh. Mah ka dia urang bebener makhrijul huruf kudu atoh. Aya lalaki gitu. Pada ibu nangge cantang tuh. Wiridan heubeuh ge geus riweuh. Salat jina wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar geus setengah jam kumaha cek ibu lila teuing kos ustad wae lah. Jadi rada hese lamun urang persani moal napal kana kertas, persani mah napalna teh kana beusi. Bener? Urang ustad pamajikan mah cantang tuh Pak. Nah diperingati pan ku Allah ge inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak jeung pamajikan sakapeung jadi fitnah. Laras? Urang nama ustad pamajikan mah kadang-kadang. Naon sababna? Sabab nu leuwih apal kana kartuna diri urang adalah si eta. Aduh, dan leuwih apal kana awak ibu ge salaki ibu. Oh ya nama Allah kuat garulis kieu. Aduh, di mana mah pandaster merengkel. Kancing warna-warni 15 siki jika partai cobloseun. Jadi ieu teh sebenarnya paralsu. Asli Pak. Tah gerhana palsu. Nah, teu apal hate kuring nu sebenarnya. Bener. Nah, ieu Bapak hajat jika senang palsu. Da hate namanya nyamutan. Jadi orang mah kadang-kadang nempo jalma teh hanya sebatas nempo rigagna, nempo jirimna, nempo gedongna, nempo sawahna. Teu nyaho si hate nama lurah. Bener? Ya kuring sapoe ngesian ceramah 2. Pan ceuk ibu mah genah. Genah atuh tad ai sapoe 2. Da ibu mah nempona amplop atuh. Coba anu ngalakukeun anak boro-boro genah. Tadi di Ciwidey tetuang heula. Nah, ngahargaan ka dieu sieun telak. Apan di dieu ge acan dahar jug langsung tindak ceramah. Nanda sim kuring jeung pun lanceuk mah nu ngaos jarang barang dahar di nu hajat ku lanceuknya. Nah, di dahar di dieu mah mana bawaeun balik atuh. Ayeuna dus acan. Riweuh. Nah, atuh gerhana jadi penceramah. Kuring mah teu hayang teu. Geuning eta jadi teu nolak mung. Awas, urang diajar lieur. Anu ngaran hirup mah cicingna takdir kabeh jelema teu bisa hayang teu bisa mung. Ai kodratna ti Allah kudu mah pek we Gusti. Eureun isuk sabodo, aya nu ngulempek bae. Eueuh teu naon. Nah cak-cak ge cicing reungit hiber geuning lintuh cak-cak. Sabab kuring gigieuan demi Allah lain deuk neangan duit teu. Cek nu hajat teh kumaha tulung teu dibikeun ai geus niat mah bikeun mah nya ditahan teh.
sabab kuring datang ka dieu teh ieu teh ceramah kieu teh 3 pahala teh Pak keur para ustad mah 3 bawa motor bawa mobil make bensin sodako harta pun lanceuk ngaos Quran tuh sodakoh tina ngaos Quran silaturahmi nu teh wawuh jadi wawuh kuring geus sarua silaturahmi oh iya jelema nu TikTok teh kitu geuning rerebugna teh otak tadi teh ka panitia teh cinta ulah ganeng ulah dibeja-beja kuring geus datang nah sok riweuh jamaah mah kajian aya nu ngaji keprok we teu nempo ka urang katakan kulono we nu ngejemput di ditu urang geus di imah tadi ge pan di ditu pat nu sasalaman kala ka wel nu assalamualaikum nah papan kuring mah kieu teu jiga batur mah pararantos di udeng di gamis di sorban pan kieu mah aduh jiga ojek online Bapak akan bae we deui mah cangkangna da eusina mah sarua urang teh Islam keneh ngitung ge angka 10 cek Bapak mah 5 tambah 5 cek abdi mah 7 tambah 3 pan cek nu sajen mah 8 tambah 1 apan cek budak mah 8 tambah 2 apan cek ibu mah 20 kurangi 10 paduli beda jalan ge nu penting mah hasilna sarua bener angka 10 cek santri 5 tambah 5 silahkan da 10 keneh cek kuring 7 tambah 3 pek da 10 keneh cek bapak 6 tambah 4 pek da 10 cek ibu 20 kurangi 10 keneh hiji tambah 8 10 keneh matak tong lalajo karena cara batur cara urang pigawe ngarah teu parasea Allah mau hiji utek-utek mau hiji jecem ngeus antep ya mau jecem naon di utek-utek kumaha cek utek naon jecem atunya masjid jadi 2 usian eueuh sing urang teh lebih ka iraha pas ya bab utek-utek jeung jecem teh mata lawan lamun Islam datang jadi rahmatan lil alamin jadi rahmat keur saantero alam silih hargaan boro-boro ka umat Islam ka Kristen ka Hindu ka Buddha ge urang Islam teu meunang ngaganggu bener kadar eta beda seutak saeutik wajar atuh da ustad teh nu sarupa eueuh omong kuring wah beda pisan asli Pak cek ibu teh hayang ulem ustad teh anu bari curhat mama dedeh ulemna mama dan aa curhat dong iya dong mah coroga abi mah nya burutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh mama hayang nu tegas hayang nu huras habib bahar habib rijik eta mah mama hayang nu nerangkeun bab karomah karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nu bari maca sholawatan Kiai Haji Salimo Afif mama hayang nu bari nyanyi Oma Irama mama hayang anu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah mama hayang anu pinter sejarah Gus Muafiq mama hayang nu pinter Quran jeung hadis ilmu tafsir Ustad Adi Hidayat mama hayang bari seserian ongko Ustad Abdul Somad sok naon tinggal gumbatu sapa ngabogina nu penting angka 10 bener bapak boga awi tuar awi jadi nyiru jadi cotong jadi pipiti teu kudu riweuh awi keneh awi bener ya teh ibu boga sampe jadi gegetuk jadi congro jadi misro anger we sampe keneh sampe nah make jeung kudu pasea mata keur jelema nu sok pasea jeung paseaan batur geratanya itu teh syahadatna sarua kiblatna sarua Qur'anna sarua hadisna sarua nabi na ge sarua naon alasan urang kudu paseaan batur Allah ada rungeuk euy geunah euy sapieu atuh da bener mata kahirupan teh butuh jawab mata hakikat rumah tangga oge sarua lamun memang hayang sakinah mawadah warahmah lain karena gelis lain karena harta man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka halusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngartina agama jadi patokan hirup rumah tangga itu ternyata agama salaki jadi contoh ibu jadi makmum parantos ibu diimaman ku salaki salaki sholat dihareup ibu di tukang ngadoa bareng ya Allah paparin abdi istri solihah cek ibu teh jawab ya Allah abdi ge hoyong caroge nu soleh genah meureun ngadoa bari sarua didengekeun pan urang lain Pak urang ngadoa di masjid pamajikan lalajo dangdut ngadoa jeung Allah nyambung anjeun pamajikan jeung ceulina teu pati nyambung mata hakikat rumah tangga teh butuh kunci
kunci pertama dina rumah tangga hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah adalah sobirin sing salalabar. Rumah tangga antara ayah jeung eueuh keur aya keur eueuh pun lanceuk ngaos Quran ayeuna mah seueur nu ngundang ka pun lanceuk teh beung ka ditu beung ka dieu keun wae sing kuat tungguan bulan Sapar eueuh nu hajat. Tukang sawan ayeuna mah Pak keur meujeuna diigelkeun ulem ka ditu ulem ka dieu teu kudu sombong antosan bulan puasa mixer ge hampir digadekeun. Hirup antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh nana gerhana ayeuna keur viral da kuring mah geus sanggup tahun hareup teu viral deui ge naha paduli we deuk viral heug teu kajeun ayeuna peda keur viral jelema kuat ngalut kieu yo coba 3 tahun ka hareup bawa eueuhan jelema nyebutna teh bosan aing mah jelema eta mah rasiko hirup eta mah matak nu ngaran kahirupan sobirin sing salalabar da kahirupan teh antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh. Pamajikan tugasna salaki keur aya duit syukur keur eueuh sabar. Ya lalaki keur teu usaha nyeun status Facebook dipoto molor wae. Sare jeung ibu dahar jeung ibu ai kagorengan nepi ka tetangga tah teh awewe obok nya dipoyok nya dilebok tong kitu. Sobirin sing salalabar nyengareupan rumah tangga sabab adat goreng ayeuna keur bobogohan eueuh tah geus rumah tangga mah mararuncul Pak leres Pak aman ya coba keur bobogohan beunjeun hareueuh beli bade ngarokok nyata poho dompet uyos we ceceh neng heula geus rumah tangga mah kacadunakeun gigituan teh ini meuli rokok duit manehna cek pisalakieun anak kudu jeung kopi belenyang meuli kopi 2 balikan tinyu 3 balikan korek 4 balikan ditanya ku pisalakieun ridho neng dititah ku ih ridho banget coba geus kolot kieu 4 balikan ka warung di jalan geus kujud belana we salaki aing mah ngajajah wae mata bener cekolot bobogohan itu tidak seindah rumah tangga keur bobogohan honey bunny sweetie darling babe genah kana hate geus rumah tangga disebut beb deh eueuh rasio komo ngareun aral beb duit teu boga kumaha ceuk ibu pret nu gelo loba gaya teh bener sobirin sing salalabar nyengareupan rumah tangga sabab bapak nu kudu loba akal pamajikan baeud tong ditanya apa dan nu baeud ditanya mah nyegang kunaon mama baeud ku sia tuh ngadon pasea mikir bapak aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus beak beasna geura toong lipstik ge dicokelan ku bilik geura toong duit ge galetekan 10.000 nu nagih rabeng bang emok teh geuning mojo salaki baeud cabut duit 2 juta gek diu gigireunana mah tong baeud tah duit 2 juta langsung nangkep lain ka tadi jadi lalaki mah akal ngarah pamajikan ngakeul lalaki mah ngarah pamajikan ngarih teu boga hak bapak buat baeud ke pamajikan kumis panjang janggot panjang baeud head ngeunteng ka itu jiga lele useupeun matak lamun di dieu aya lalaki nu sok buat baeud krok heula kumis era mun ibu deuk baeud gikeun bae kumis eueuh janggot eueuh baeud jiga jeruk deuk bitu lalaki mah tugas nage ngakal ngarah ngakeul ngarah ngarih matak tugas urang mah sebagai pamaji salaki ngelehan we Pak bapak polisi ge tadi pidatopan kabeh sieun geuning tapi da bapak polisi ge aya nu dikasieun saha pamajikan anak ya bapak TNI newakan penjahat angkat tangan sieun penjahat ku TNI tapi bapak TNI ge aya nu dikasieun saha istrina Nana gerhana ceramah juga di imah manger Pak dijiwir pelebah HP yayang-yayangan jeung batur nanaonan itu kusain ustad mau sekali-kali deui mah jadi aya nu dikasieun ku urang saha ieu tah ibu-ibu da lalaki mah lain teu hayang pasea lain ngan hayang panjang we rumah tangga kitu coba jeung ibu-ibu karena nafsu teh dikit-dikit janda si eta leuwih hade hirup sosoranganan we
itu nu seuri gua tarik pelakuna tuh. Leuwih hade hirup sosorangan we daripada gablek salaki kieu wae mah. Tong kitu. Boga salaki mah 10.000 ge datang ladang salaki. Coba jadi rana 10.000 ge moal datang da beunung masahakeun. Matak cari makan kamera leutik oge. Tenang Pak, dipamunangkeun. Nate apal ibu salaki teh capek lungser tipu tunuh melaan saha Pak. Pemajikan boga duit 1 juta korawot kabeh. Tah we bebe masalah we. Nu ngesangna dibere salah we, tapi salaki mah ridho we, melaan ieu toh. Greget atuh da. Matak sing sabar nalika salaki keur teu usaha teh. Sobirin sing salabar nya ngarepan adat goreng pamajikan, adat goreng masalah. 1 2 Konitin sing patuh. Idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi mah keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ieu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana? Tunuh Pak. Bade kulem nya wios lamun bapak miwarang mang nyukeun kopi langsung buringas. Mangga Bapak. Mangga. Teuing jeung merek ieu. Digana ieu mah sabalikna. Maka mananya HS we yakin setengah 11 dan ngepecah suara TV pang niukeun kopi ku sia katanya teuing nu mana ta merekna. Istri soleh mah dititah teh patuh onitin patuh kasalaki surga dibalik perintah suami. Jadi lamun aya salaki itu titah ka ibu tuluy ibu ngagugu tah surga teh dibukakeun ku Allah ngan lamun salaki bendu lantaran ibu teu ngagugu ditutup tah surga teh hayang ka surga ngagugu. Nah, bapak-bapak isuk mah kadenge ceramah nagarahanna penting gogo. Tapi sabalikna bapak ulah wani tutah-titah pemajikan lamun kerepot. Pemajikan keur nyeuseuh budak di gebol mah kadenge ceramah penting. Panganyukan kopi kumaha cik ibu gara-gara datang ka pengajian nagarahanna aing. Beureun capek leos ka dapur tangtong terang. Pikeun ka salaki ai budak di dieu Pak. Keceret polona kadinya kocek ku ibu tah kopi seruput mah ngapang set kumaha cik ibu kopi anyar kunaon ibu terido dititah ku salaki kudu bijaksana tong tutah-titah lamun salah pamajikan kerepot. Nabi Muhammad tara pernah tutah-titah lamun dirina sanggup. Wangsul asar Nabi karorobokna Siti Khadijah keur wiridan Nabi mah teu tutah-titah nyokot teko nyalira cai nyalira leguk nyalira. Siti Khadijah eureun wiridanana nyuh nalahunan ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Istri soleh mah hayang dititah talamun ieu mah mungul dititah. Digana wiridan deuk anggeus ge moal teh subhanallah can anggeus subhanallah Siti Khadijah mah eureun wiridan hayang dititah ku salaki lamun ieu mah ngadon dipanjangan wiridanana da mung dititah ku salaki. Bapak-bapak genah kadang ceramah kieu bari ngaret ka ibu lepok. Idza amartaha atau atka dititah ku salaki teh qonitin sing pararakeun. Salian ti ibu teh kudu dangdan keur salaki. Geulis ibu teh keur saha? Geulis ibu keur saha? Teu percaya. Teu percaya. Ayo salaki tuang toong ka WC jen nu rokna ponok mamuk sia teh. Tapi ka hiji oge teu beak babangok salaki teh. Tong kitu. Salaki resep joget tong dicarekan. Ngamplang salaki di luhur, antep. Wah, rurun cenah tuh. Rurun salaki tonyok ongkoh ngawiwirang salaki. Ragrag talak datang ka ditu ka KUA ditanya naon masalahna tina joget ka era nyieun solusi ibu teh akal mikir salaki joget kumaha carana sangkan eureun naik jeung ibu Pak joget nya jeung artis teu meunang antol sok jeung aing disengaekeun ayeuna keneh joget teh kudu jiga nu gelo ibu teh Pak ieu sound system balangkeun rug-rugeun ieu panggung teh salaki tibatan joget ngadon maca Yasin Pak nya kumaha lamun salaki resep musik
Da salah ibu atuh, ai kana nguseup nyarek ai laukna digoreng. Kumaha atuh masalah kira nguseup tuturkeun. Kamana Pak nguseup milu. Pangnyeunkeun eupana jejer bawah nguseup dengan 2 peuting. Cek salaki eureun mah nguseup wae. Kumaha cek ibu maneh eureun urang eureun. Ngan lamun maneh teu eureun-eureun tingali ku aing isuk balong batur beak teh diuseupan. Jadi salaki jeung pamajikan teh kudu bisa silih tutupan rahasia, lain ngabongkar rahasia. Kahartos. Geulis ibu teh keur salaki. Maka nu katiluna hafizat kamalika wa nafsik sing bisa ngajaga, ngariksa diri jeung keluarga tina kahormatan. Teu meunang ramah ka lalaki sejen. Tenang Pak, da abdi panu ceramahna lalaki. Teu meunang someah ka lalaki sejen. Komo lamun ningang keur pasea ari di imah ger kurger jeung salakina ayeuna Facebook, aduh aku lagi galau. Ningang ka lalaki anu saperhatian, sini curhat sama aku, memete tah. Runtagna rumah tangga teh kudu patut. Masa 7 Pak? Ya wah duit di salaki dibikun, bolikeun kana kuota. TikTokan di jalan. Salaki mah ngek nanggung jagung, nanggung tomat, nanggung ieu engkol, eta keur nanggung eta ibu. Ajujing, oyo ajujing. Salaki ngaliwat buru ka ditu era. Cing atuh nepi ka. Teu meunang ngaluarkeun duit sasen beula saketip tanpa izin ti salaki. Aduh. Tenang Pak, mangmeunangkeun abdi mah ka Bapak. Teu meunang ngaluarkeun duit sasen beula saketip deuk narana sedekah kieu teu meunang tanpa izin ti salaki. Cek ibu-ibu anu pedit teh mata kurang mah tara sedekah ka masjid teh naon. Eta mah kumat we atuh. Teu meunang ramah ka lalaki sejen, teu meunang ngasupkeun lalaki sejen, teu meunang kaluar bareng jeung lalaki sejen. Mata ieu teh ibadah teu deui. Tuh ibadah mah nu teu datang ka dieu. Masak nyangu mah na teu ngaos. Pancek ustad oge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Tuh. Coba ieu teh diizin lagi maraksakeun. Tos ayeuna mah Pak urang tuang sasarengan ena teh keur barang dahar jeung salakina ibadah. Anak ibu teu sadar salaki ibu ena keur pepelengkingan na kursi. Lapar nungguan ibu. Sugan wae cenah mau pincu. Ai datang ke jam 11 peuting disega ku salaki ti mana gaya kieu ngaos atuh. Eta ladang pengajian jadi hoak ka salaki. Lain atuh mah cing sadiakeun heula sangu, cai, nguteuh ke sorangan, lalaki teh riweuh teuing. Eta ladang ngaji kuat jadi pasea jeung salaki. Coba si itu teh datang ka dieu, nyangu, masak, barang dahar bareng, teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki, matak anu teu minta izin heula mending balik cek urang. Izin heula teh Bu? Tuh, cek itu mah henteu da urang mah teu boga salaki. Asa teu kudu dibeja-beja ka urang. Da moal matak bogoh urang ka ibu moal. Hafizat kamalika wa nafsik sing bisa ngajaga, ngariksa diri, keluarga, kahormatan nalika salaki keur eueuh. Ulah nepi ka salaki eueuh dibeja-beja ka batu. Salaki urang eueuh 2 bulaneun, aya nu ngeclok. Tong gitu, kahormatan ibu aya di salaki, kahormatan salaki aya di ibu. Matak nu ngaran hirup rumah tangga cek agama tah seperti kitu. Kakara terjadi sakinah, mawadah, warahmah. Tarimakeun kana pamere salaki, deuk leutik atawa deuk gede, gera jaga beuteung salaki tina lapar sadiakeun dahareun, gera jaga panon salaki tempat tempo ka awewe sejen. Ibu nu kudu siap. Mun lalaki resep ka batur anu keur make kolor, tong amek ibu teh tong amek. Ieu mah di jalan lalaki keur lari aya budak awewe make kolor dideuleu wae geuning cek ibu teh sia nepi ka riweuh anu kitu teh. Tong kitu. Tanya lalaki teh resep, bapak ka ditu resep. Lalaki lah. Namprak ka dieu keun bapak duit deuk meuli kolor jiga itu. Duit bikeun meuli kolor jiga itu, baju jiga itu, buk beureman jiga itu, pek ai keur salaki mah tempo salaki nyeludukna ge jiga domba Garut. Nah saking ku atoh pamajikan dangdan keur ieu mah awak badag sare segala dipake. Mimiti sare teh ditanggep teh di dieu. Geus boga budak 3 papan.
cenepung. Nah, ada lain ka ibu anu bisa baperan ngaleleh nyawa. Gelisna ibu adalah gersalaki, patuhna kudu kasalaki, dangdan ibu gersalaki, jaga kehormatan salaki. Kakara bakal terjadi sakinah, mawadah, warohmah. Ada gaduh perjanjian yang Bapak Kapolsek, ieu teh jalan hirup Pak. Ulah urang pengajian tapi ngodorakakeun batur. Jadi sing teh Bapak Kapolsek sajam ge cukup abdi mah. Wayah nanya ulah amak, ieu jalan umum Pak. Bener Bu? Ulah nepi ka urang ibadah tapi ngamadorotkeun batur. Panen geus cukup tuh sajam lumayan sebelah. Bisa sekedap deui. Ana ada urang nu ceramah ieu mah urang we. Tong protes. Ayo mah. Allah. Mung tong protes ah. Mudah-mudahan ya barangkali sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Atau ibu rama nada kegian teh harta gede sing kagantian deui ku Allah taala. Amin. Malah mandar lamun mah henteu teu kagantian sing dijadikeun sedekah jeung infak sampeureunt jaga di akhirat. Disim kuring atas nama Nana R. Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lambangna kabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.